Karasa itu telepon salah. Oh, telepon si dulu ya. Halo, Lur. Assalamualaikum. Sagan? Karasa orang ini mau bahasa sah. Sono pada dia teh orang. Lain orang teh kita buka cerita Lur buka cerita. Lain pengalaman dia udah. Pengalaman dia. Cerita babaturan orang. Gitu mana teh. Dia udah bagong. Kor di kebun. Bodotok udah bagong. Cek manehanana ya. Bodotok teh udah bagong. Ai pas aya lomang. Kajeleng teh kana lomang nyumput mah teh. Udah eueuh di panyumputan, naik mun teu kabur kajeleng kana lomang. Main teh nyumput. Ai sing horeng teh eta lomang teh. Jang cadangan kuburan si lomang. Gitu. Jeung nyumput di Jawa teh. Ai keur kitu teh mah enak aya man robuka aja. Ini parah nih. Gitu teh. Ai cuma terus masa tuh mah pas ditempot teh. Meureun eta teh anu sok nanya di kubur teh man robuka. Kok jelem teh can maot abdi mah. Bodoh deui. Topang hijau bagong. Carita teh. Dia cerita babaturan gitu, babaturanna gitu. Pokoknya suruh ku bagong. Tah mah teh mawat beneran mah. Gitu. Asupkeun eta meureun ulah sara di pendem mah. Papangi deui meureun jeung nanya teh cing jadi itu teh, cek si ieu teh. Asa nu teh heula cenah ieu mah. Eta teh meureun ngomong si eta teh babaturan teh anu katubruk bagong teh. Kunaon cenah abdi teh ditaros man robuka. Da sia mah kamari oge cenah can maot cenah. Jeung cenah balik deui ka ditu. Kitu cenah Lur. Kitu carita mah Lur. Hareutupan pan urang teh ngomongkeun eta hungkul atuh Lur. Tambah gabut we, tambah kesel. Naon salahna gitu. Ngobrolkeun eta carita eta hungkul ka Lur teh. Gitu hungkul. Hamparo atuh Lur. Tambah kesel we urang. Sok atuh tuluikeun. Sok.